utang ge ulah dikasasakeun urang istiar heula duit. Ari urang butuh kudu kumaha? Mode abah mereka. Butuh nyata ngadadak urang pada ngadaguan maneh enggak saya jual kan sejen. Kahayang urang abah teh kudu sabar heula da urang teh istiar duit teh teu gampang. Ayeuna urang geus meunang ieu sabar diborongkeunana. 2 juta ya 3 juta. 3 juta. Henteu ngawaduh. Henteu ngawadul urang mah. Urang lamun can diborongkeun 4 juta dibayar ku ayeuna keneh oge. Geus siap. Oh, kabari ge. Geus siap ta duit ta. 4 juta kurang dibayar. Sap urang geus ngahubungkeun ka itu ayeuna keur aya hargaan sampe teh. Mata kurang belaan kumaha ge 4 juta kurang dikontanan ayeuna keneh oge mun can dibayar. Ditunggu-tunggu teh ti kamari ieu pan manehna warna kamari 2 juta satehnya. Ka urang mata kurang anu mana we nu teh heula nu anu aya batian ka urang 3 juta geus 3 juta ku urang dijual. Urang ge bari nanyakeun ka tangkulak deui abah. Teh urang ditu aya hargaan. Bodoh abah dijual 3 juta mah murah bodoh. Wah, tak mungkin ngabobodo abang kena geus dijual ka batur. Jual ka batur. Bodoh abah pokona mah. Abang kena geus jual ka batur. Harga gede gedean. Ayeuna kieu ieu tangkana rek dikumaha abah. Horek dipelakeun deui. Itu kurangnya hitung kurang balik denda ka abah. Kumpulkeun tangkana kurang rek dibawa pokona tangkana kabeh ge abah geus tong neangan dewe abah mah. Anu saha ya teh kakek mana nu urang mah ge ngadeng dalam rek urang ngadeng lah mana. Ganti rugi sabab urang belaan apruk-aprukan neangan duit ayeuna tangka dia dikuciwakeun ku abah geus dijual ka batur. Tangkana mah geus tong dibawa. Gitu kakek kakek tangkal narek di ala eta anak kumaneh teu tulus jadi jual arek dibeli itu enggak ganti rugi aing ngadagoan salila-lila aya 2 minggu dah kakek